inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Sanyanya neraka jahanam telah muhitatun taya pingurung ngawangku ngokop ngalakop bil kafirina kafara kafir kabeh. Keur nyaritakeun munafik anu dipayuneun Kangjeng mah sakitu hebatna, tapi Gusti Allah geus ngajelaskeun horenganan geus ancub dina fitnah. Hartina fitnah teh neraka. Cik tukang ngaji mah ieu fitnah teh hartina nu kos kieu teh min itlaqil hal wa iradatil mahal majad mursal utikal fitnah lati hiyal hal wa uridan nar wallati hiyal mahal majazan mursalan min itlaqil hal wa iradatil mahal. Masyaallah. Di mana eta bisa kos kitu? Lantaran kadituna wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Kok Gusti Allah neruskeun ayatna wa inna jahannama berarti ieu fitnah teh jahanam teh jahanam teh nar teh. Geus bajaz bursal kana pasti. Tah urang lamun ngaji geus datang ka nyaho majaz rada deureus tah ngaji. Rada deres bareube ngaran. Namun encan jauh kene. Jauh kene. Teh di dia dijelaskan fitnah makan hal tur maknawi. Ari narma mahal mahal mah kapan katingali maknawi fitnah mah. Apa fitnah aya ngawujud jamal aya fitnah mah. Kita mah bangsa maknawi hal ngaranna. Nah, ari jahannam nar eta mah mahal. Jadi berarti tingkah-tingkah teh ya. Ieu pagawean nu di jerona aya misteri. Urang lamun dicaritakeun di diri urang pinuh misteri. Anu urang ge hese nyaritakeunana. Misteri-misteri eta teh kagambarkeunana ku pagawean. Di jero hate urang teh di awak urang aya ruh. Ruh digerakkeunna ku kolbu. Kolbu penuh misteri. Di jero kolbu urang teh anu ngajakan balik bae ieu ngaji geus rada kesel. Ya misteri tah misteri. Ieu hayakeun nganyaokeun misteri suka singgung. Suka singgungan. Eta misteri karena eta misteri teh. Eta ngawujud henteu. Tapi kanyawan ku guru kanyawan. Kuna ada culak-cileuk kana jam bae. Misteri. Tapi eta kakarak luak-liak doang. Adapun misteri aslina jaga nyawa. Mungkin boga janji nyana teh. Urusan perekonomian dagang jam sekian kita ketemu di anu. Ya, misteri eta. Aya anu janjian. Urang dahar di anu. Janjian misterina eta makanan. Aya misterina anu make tiung koneng. Ya misteri. Penuh misteri di awak urang teh. Eta kanyahoan moal. Misteri eta kanyahoan moal. Nah, kanyahoanana lirik mata, kanyahoanana tingkahnya. Etalah anu membawa fitnah. Di tengah-tengah salat aya misteri di qalbu urang. Allahu akbar. Kunaon atuh? Allah Maha Agung aya nu nonjol mobil Avanza. Eta misteri eta. Allah keagunganana eleh ka Avanza. Allahu akbar. Fortune. Eleh tah Allah Maha Agung keagungan Allah nyiptakeun langit bumi katut eusina. Aras mah nya malaikat Jibril ge teh nyahueun tungtungna aras. Kanyahuan gedena aras teh ngabandingkeunana hayang nyaho gedena aras, hayang nyaho
cek Kangjeng Nabi laut deuleu ku maneh ayo balangkeun batu sagede kieu blus batu nu dibalangkeun eta bumi laut adalah arasna beug lain lalagan sebutkeun eta ciptaan Allah kok Gusti Allah nama agungna baca kurang dina surat Allahu Akbar maha agung Allah Allah maha agung pohara kuduna khusyuk urang aya birmer ya Allah bibir merah dihandapeun di belah dina aya hunungan hideung ya Karim ya Allah anu kamari senyum teh di pengkolan Masya Allah ya Allah eta misteri ngaranna eta misteri ya haju kunaon kasinggung atuh ieu mah jelema nu kos kieu mah ngaranna tadi teh cek Jawa teh naon karang-karang dengkek misteri nah eta keur carita urusan kos kieu urusan ketauhidan sangat misteri urang nyaritakeun Allah aya di mana mal bisa ngajawab sebab Allah ma laisa kamitslihi syai'un teu gabogaan tempat sama teu kakurung ku zaman atuh zaman makan pemutaran matahari jeung bulan pemutaran matahari jeung bulan eta adalah zaman urang lamun hayang nyaho isuk-isuk jam 6 jam 12 perputaran matahari hayang nyaho tanggal 1 tanggal hijriahna bulan nah Allah anu nyieun matahari jeung bulan eta anu ngajadikeun zaman Allah mah leupas tina zaman jadi ciptaanana Allah leupas tina tempat aya ngaran tempat langit bumi kaler kidul wetan kulon luhur handap eta nyieun Allah Allah leupas tina eta aju urang iman sangat iman kasaka Allah aya misteri di qalbu urang tauhid aya Allah misteri etalah anu bakal nyalametkeun urang ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim anu kabehan eueuh nu nyaho nilai misteri tauhid urang hanya Allah tapi urang bisa nganyahokeun misteri eta teh tina kicep urang bisa nganyahokeun misteri eta teh tina lengkahnya jeung pagawean lamun subuhna jam 7 atuh ulah ku Allah ku urang ge urang boga anak haju hudangna jam 7 goblok sia ku aing sia geus dididik sia make hudang jam 7 sia salat subuhna urang teh eta galak ka anak kuari kolot da jam 7 anak ilu subuh bener kumaha tah anak ka kolot ngan mesem-mesem doang kenapa lu mesem-mesem? Bapak kesiangan ya. Jangan banyak omong lo. Kolot ke anak goblok sia. Jam 7 hudang. Kok aing teu dididik? Nah, geus. Kolot isuk cek anak isuk cuma. Dendam. Kebeneran deh kolotnya jam 7 tolol. Nah, satu-satu bah. Oh, budak tos-tosan burung. Misteri ieu tauhid hese ku diterkana hese kajahoanana dina pagawean Masya Allah ieu maksudna naon horenganan kamunapekan ge kanyahoan misteri nu aya di kolbu kajahoan tina ucap kicep jeung langkah-langkah wah piling be aya di urang teh budak kitu amat dihareupeun jeung ditukangin lain aya di kolbu urang misterinya na kagambar ku kolbu urang atuh misteri mah ulah ka Allah mah maha segala-galana urang diatur ku Gusti Allah cinta bae cinta kakarak sareret adat bogoheun kajian ku kumaha urang sareng henteu kajian ku kumaha misterina aya jadi eta teh mun cara urang mah kone jadi pendi asal neuleuh lain deui eueuh nu kone ya atuh kudu tahu diri jeung geus kolot atuh
Masa hayang ka parawan teu boga pikiran da mah kitu mah. Ye, atuh aya geus sana jandeuk ge ulah ka parawan lah. 8 hiji. Aya urang Cikupa umur 8 hiji bongkok deui. Eta bae. Nah, ieu keur carita fitnah. Gusti Allah ngabahasakeunana ala fil fitnati saqatu. Ari nu tadi makapan wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni. Bahasa izan teh ketika diwasolkeun yaqulu dzalli, ketika diwaqafkeun mah izan teu meunang aya 2 hamzah ngahiji. La yajuzul jamul hamzatain teu meunang kumpul 2 hamzah izan dicarekan ku ahli tasrif mah. Woi, masa 2 hamzah ngahiji? Maka tukeurkeun hamzah nu kaduana kana iyalin kisari maqablaha izan to. Lamun ahli ngelal kan ka situ. Tapi ketika diwasolkeun balik deui eta hamzahna tina iya balik deui kana hamzah dibaca yaqulu dzalli. Nah, eta urusan tasrif kos kara itu buca baca ge. Nu antak lamun aya Muhammadiyah nek nanyakeun masalah ayatna ieu ulah waka ditotor maknana macana bae lah. Merenes sira merenes. Dodok merenes. Tanya ku aing sia heulana. Nah, ieu yaqulu dzan aya 2 hamzahna. Nah, ketika dipikeun yaquluna macana kumaha? Ulah waka makna heulanan sia ieu. Ieu golok kieu eta golok. Ayo sia. Mantak ngaji kadeleuna nyara rantai santri teh eta keur mikiran tasrifan. Beh, masyaallah. Tahun kedua katiluna mikiran maca nyana alfiyah. Beh, tahun ke-4 ke-5 mikiran Fathul Muin. Masyaallah. Tahun ke-7 tahun ke-8 kawin. Bapak nama percaya bae horenganan kelok ngaji di pondokna. Nipu kolot eta. Tapi kolot ulah asa katipu. Tetep we ngaran-ngaran ngaji ganjaran beunang. Saha nu nyaho kolot salat teu bagus, puasa kurang bagus, maca Quran carang, di akhirat kok salamet horenganan ngabiayaan anak ngaji. Eta kan nu diharapkeun ku urang teh eta urusan anak bisa ngaji jeung henteu teh mah jang nyana ieu. Ulah tah kuata. Buyatak sia mah. Urusan anak bisa ngaji jeung henteu mah tah mah urusannya lah jang bekalnya anak. Tapi kolot mah geus bae mere tiap bulan mere tiap bulan. Di akhirat kunaon ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim lancar. Kabehan kararaget, tatanggana kararaget, dulur-dulurna kaget. Ku sia mah ieu boga SK cepet amat ka ditu. Emang aya naon ieu? Ya salat sia sarua jeung aing, puasa sarua jeung aing, zakat kitu keneh ku hebat. Bareng di deuleu bukuna ngabiayaan anak ngaji di pondok pesantren. Alhamdulillah. Teu boga ka izin teu budaknya. Harapan urang kan eta geus aing mah kana ngabiayaan maka sia urusan bisa jeung henteu teh mah urusan ge jang sia ieu. Ya harapan aing mah atuh sia bisa jadi kiai eta mah sakadar harapan aing. Itu urusan kos kitu mah jang sia aja aing mah geus kolot. Dek jadi naon atuh aing mah ke ninggalkeun sia tapi di akhirat ternyata Allah masyaallah nganilai ngabiayaan masantren teh sarua jeung ngabiayaan perang. Namun ngabiayaan perang tekan syahid sarua bae. Itu syahid nu ngabiayaan ge milu syahid. Nilaina maksudna. Ari ieu nu ngaraji. Ge, nu madak nu hebat tadi lembur teh. Sia ka mana? Ka haji. Ka mana? Ka Cilongok. Kok lempang? Teu lempang kumaha aja motor teu boga, mobil teu boga. Tah duit tah. Nyewa mobil tak aing dipangyewakeun. Sat tah. Boh, nyanana mah deuk ngaji henteu tah. Nu mangyewakeun. Ganjaranna geus loba jasa teh mah. Beunggeus, engke di akhirat dak pangheulana ka surga eta nu ngabiayaan. Jatuh nu bisa ngadengekeun ngaji, anu bisa ngaji eta ku gara-gara nyana ngabiayaan. Sababna nyana, masyaallah. Mantap engke di akhirat protes. Ngaji di ka mana? Surga. Mati lo ngaji baheula.
Aisyah kacilongok biaya nanti mana Maha kawasa Allah ngasupkeun ka sorga ku ngabiayaan doang lain lalagaan nah ieu komo mah pesantren mah anakna terus saya di pondok pesantren aja pesantren waktu lok sakedeung 10 tahun teh can bisa naon pesantren mah 15 tahun rada deres 20 tahun ke arah entah karolot kawinna ngaji bae tungtuna mah kawin kolot ngaji teu bisa we atuh masalah teu ieu keur carita fitnah di luhur mah tadi wala taftini urusana fitnah dunia tapi Gusti Allah ngabalesna ala fil fitnati saqatu perhatian Muhammad horeganan eta jelema-jelema nu ngomong kitu geus ngagejebur kana neraka tu fitnah ya neraka sedengkeun wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin sanyana neraka jahanam teh la muhitatun bil kafirin ngawengku sebab fitnah teh pagawean aya pagawean teh timbul tina kalbu teh pinuh misteri geus aya pagawean leumpang ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta adalah dorongan kalbu geus kalbu basa kanyawan kurang dina tingkah sapopoe jeung pagaweanana kanyawan kurang eta keur carita zahir geus kuari urang nyulusup ka jero kajahoan jelema nu berangkat di jerona terdorong ku Allah. Urang kan kuari kahayang diri urang. Lamun luhur mah kan kahayang Gusti Allah. Kuari urang sanajan kuari kahayang urang asli lama kan Allah. Ngan kulantaran makomna urang makom syariat asa urang. Ketika manehanana geus di makom thariqah baena-baena. Tapi ketika geus aya di hakikat langsung eueuh urangan aya Allah. Eta ku kitu kajahoana engke ku bangsana. Mentek kicep nyana jeung kicep itu bakal akur mun di makomna. Batur hareraneuh kajen teuing ieu teh budak ololeho, kajen teuing ieu budak aki-aki, kajen teuing ieu budak teh make lepis. Tapi kok beda? Beda teh artina kok sonoeun amat ayat sesuatu anu tersimpan misteri nu luhur. Nah, atuh urang ge kapan aneh si eta teh kasep sabenerna mah tur pinter deui kunaon aya kapanggih jeung awewe nu hideung teh ya. Tapi manis sono jeung nu sejen mah biasa bae horeng aya misteri asmara. Masya Allah, tidak mengenal hitam, tidak mengenal pendek. Cak batur beke gitu ya buka aja san beke mah beke bae cak batur mah hideung itu hideung bae buah manggis di hideung amis nyana ge ngadalil sorangan tolol ala fil fitnati saqatu ieu teh maksudna mah fitnah ta eta fitnah teh majaz mursal utlikal fitnah allati hiyal hal wa uridal wa idan nar allati hiyal mahal majazan mursalan min itlaqil hal wa iratil mahal mantak nyambung ka dieu lamun fitnah eta neraka horenganan cek Gusti Allah saha atuh teu kalimpu dan ku neraka jahanam saha kecuali jelema nu iman kafir mah dek munafik dek musyrik dek kafir berbagai kafir ieu adalah kawengku ku neraka jahanam. Ta ieu urang pan ieu urang diuk di dieu teh maksudna mah teh hayang ulah ka neraka jahanam. Hayang ulah ka neraka jahanam. Mentak diuk urang di dieu. Lapar tahan. Sebab eta kieu sebenarnya mah jelema lamun isuk-isukna ngadahar wudu kupat tereh kalapar. Tapi lamun teu dahar mah ti isuk ti subuh datang ka ayeuna moal paling ngajongkeng.
eta teh nyaritakeun urusan syariat. Syariatna dahar kuat, syariatna ngawudu kuat. Engke eueuh deui teh eueuh deui gizi-gizi eta lapar deui, kedahar deui eueuh deui gizi eta lapar deui. Selalu kitu syariat. Coba ge urang silulup set ka thariqah. Mulai ngahaja deuk puasa deuk henteu, deuk puasa deuk henteu laparan beuteung. Thariqah mah kos kitu. Kajen teu puasa dia, penting laparan beuteung. Mentak tombo ati iku ana 5. Nah, salah sawijina iku keluwen. Nah, iki ne keluwen. Wetenge. Urang mah deuk puasa deuk henteu, mun thariqah ya. Perjalanan, ke cerita perjalanan awal kudu. Ulah dah, isu ka zuhur, ulah nginum ulah. Dahaga tahan. Terus lapar tahan. Sampai-sampai lain puasa lain naon. Lain puasa lain naon, ngosongan beuteung supaya kosong sakosong-kosong. Geus tah isuk datang geus teu kuat teh isuk mah sampai-sampai nginum seeti, barang dahar seeti. Aya tanaga, kosongan deui set. Panas, engke bakal panas awak. Urang mah baheula mah pan osok kieu bae di kulah masjid da kieu. Dulu urang. Baheula mah kos kitu teh puasa teh. Ieu mah lain, emang teu puasa, deuk puasa deuk henteu. Komo lamun bari puasa keur carita henteu da basana. Langsung menang 2 poe. Panas. Dedeulean lain deui, kunang-kunang, dedengian lain deui. Lain deui. Katilu poe. Pasti kuru. Terus we kuru lain lalaga. Ke kaditu nama kuat ta sampai sapetingnya teu dahar teh kuat. Terus 2 poe 2 peuting kuat. Dibere kuat ku Allah. Kuat lah. Panas beuteung panas geus teu hayang. Apa ngijeng jelema geus teu hayang nanaon geus teh keur carita khofal. Teu hayang atuh jatuh urang ngomong geus sakadaek urang teu hayang ngomong teu hayang naon. Seminggu mulai bakal boga dedengean nu model. Dedeulean urang model. Misterina nu tadi urang bertumpu ke makanan jeung minuman bae lain. Teu hayang dibere teu hayang. Terus lain pemikiran bakal lain. Urang kakarak dibere Ramadan bae geus sakitu pemikiran geus bae berubah. Komo ieu mah? Ngan eta kos kitu kudu aya anu ngabimbing ngaranna guru mursyid. Lamun urang kikituan bae sesuai jeung anu aya di buku edan bisa. Mulai geus aya dedengean. Iya. Mbah di mana mbah? Jadi dukun. Kos gitulah. Carita ti makanan. Beteng urang teh lamun hal-hal bae giat ibadah. Bere gerage. Asupan duit ti lurah, asupan duit ti bupati. Taruhlah lurah memerendanan sebenarnya mah usaha ieu. Tah lamun geus dicabat atau di bupati, lain tah geus. Kecuali nyanana meunang usaha, lamun nang ti pamarentah asupkeun ka beteng urang. Dahar asli dan ti pamarentah. Hudang mah hudang tadi peuting. Teu kuat urang. Nu biasa kamari 10 rakaat, tahajud wa tahajud. Ngan 3 rakaat 3 bawa witir atuh teh wah. Jadi 2,5. Geus teu kuat ya. Geus didinyakeun eta, didinyakeun di sajadah teh golempong. Sakumaha eleh perang. Eta duit ti bupati ulah sangka. Duit ti gubernur, duit ti pemerintah, komo ti Jokowi. Ribut hayangna. Urang ada di presiden hayangna ribut. Bensinna, gerakan-gerakannya. Maca Quran daek tapi hayang kalem. Duha bisa 15 rakaat.
asal aya jelema be Allah. Allah di deuleu aya kana Allah. 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 Saka nu nonton teh si salat taun loba amat. Bensin. Tapi lamun bensin asli halal, ulah dia sian kuno kos kare itu benteng orang belajar gara-gara. Belajar. Ih giat we kana berjamaah giat. Kana ngaji giat, ibadah giat. Eta bensin asal geus ti pamarentah lain. Lain kula tan ngomong besi pajar kula lain kula nyambungkeun ti ahli-ahli Allah. Sing percaya. Kumaha geus kolot mah. Sekolot misalnya orang diberi ku Jokowi, ya kecuali 1 miliar gitu. Ya itu karena raga ge puas wae gitu. Atuh ya diberi 1 juta karena raga ongko. Salat 3 leun melulu. Rugi wae. Iya. La fil fitnati saqatu horenganan Allah geus meresen ka Kangjeng jelema anu minta izin tinggalin perang teh anu tadina bebeja ulah aya fitnah horenganan nyana geus aya di jero fitnah lantaran nyana teu iman ka anjeun ku teu iman ka anjeun berarti nyana kafir aya kafir maka panjatah teh neraka disorenganan kulantarannya nasaqatu fil fitnati atuh dijelaskeun wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin sanyanya neraka jahannam eta ngawadahan ngurung jang paranti kafirin kafir nu mana bae kafir Yahudi nu teu iman ka Kangjeng, kafir Nasoro nu teu iman ka Kangjeng, kafir Buddha teu iman ka Kangjeng, kafir Hindu teu iman ka Kangjeng, berbagai kafir munafik musyrik jahannam. Entek di Indonesia mah macam-macam pertanyaan teh urang jadi hayang seuri kadang-kadang. Coba sih para kiai saatnya coba sekarang jangan terlalu memojokkan orang-orang di luar Islam. Coba kita bersama-sama atau sekarang mah ke surganya jangan orang mukmin aja. Ya Kristen juga akan menurut keyakinan dia akan ke surga. Coba dong ajak-ajak kita sama-sama nanti ke surga bersama orang Kristen, bersama orang Buddha, bersama orang gitu Hindu. Kenapa sih para kiai kejem amat katanya? Aduh kiai nanti bisa jawab, bego aja serta kiai. Aing mah hayang deket mata kakek isi goblok-goblok teuing saya. Ye, tolong sia ye, kok dibenturkeun ka tembok sia koi. Teu daek jawab ditanya sakitu bae ge goblok tak kiai. Masyaallah. Iya akibat loyalitas timbul pertanyaan-pertanyaan warna aneh kuarita koskara itu. Ya Allah ya Rabbi nyanggakeun sadaya-daya apa bisa-bisa sih ada urang ngamankeun diri urang iman urang wauh urang ka Allah sebab makin ka dieu makin lain makin ka dieu makin lain pertanyaan age makin indah makin bangun di loyalitaskeun Quran makin dek dieuweuhkeun makin dek dieuweuhkeun. Na'udzubillah min zalik di zaman urang masih keneh aya kiai-kiai anu jelas wallahu alam di zaman anak mun anak urang teu dipasantrenkeun cilaka sedih ke bapak ibu ka surga anak ka neraka kuari bae lamun urang babarengan anak teu milu sedih komo engke dibeuleuh salametkeun ku anfusakum ku ahlikum nar. Nah gitu intusibka wallahu a'lam bissawab.